Dang orang kan geus di imah babaturan nya. Heeh. Tah tatanggana teh aya nu dibunuh. Dibunuh naon, Dong? Teu pira peda boga hutang 30.000 lila mayar. Sampai ka dibunuh. Ditusuk ieu teh naon beuteungna. Beteungna. Mantap urang mah mun misalkan nginjem duit ka babaturan 30.000 moal lila paling ge sapoe dua poe ge pasti langsung dibayar. Teh sieun bisi terjadi kos kitu. Ah, ini teh si Dudung teh cerita bener atau nyinyiran ka aing pada aing boga hutang gitu. Tah, terus dang si korbanna teh geus dibunuh teh dimutilasi. Dimutilasi. Oh, dimutilasi langsung dipicen ka solokan. Teu pira duit 30.000. Atau sampai ka 30.000 hutang sampai ka ditusuk. Ih, serem pokokna. Gitu. Aing sampai urang teh boga hutang da. Boganya? Sarua di 30.000. Oh, piraku. Ye, lain piraku kata beneran. Mempengkeun boga heueuh bising ieu mah bising. Da urang mah boho asan teh. Ya, bayar ah ayeuna. Siapa Mumpung teh? inget dah. Ai Sugandi teh boga hutang 30.000 nya sarua. Sarua, Oh, mantep sarua teh. nya. Oh. Mumpung kaingetan gitu tah. Urang mah da geus poho atuh. Nuhun atuh, dang aya kitu mah. Hampura heueuh. Pokona mah anjing ditusuk terus dimutilasi. Ih, serem. Ih. Si Dudung teh carita bener gitu atau nyinyiran ka aing gitu.